Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra sadayana anu sami-sami mika cinta kana dongeng Sunda. Alhamdulillah urang sadayana tiasa tepang dangu deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita enggalnya pamiarsa dongeng anyar dongeng jawara leuweung larangan ya sana Kang Supriyatna en Sabah ti Palihan Sumedang. Kangge Kang Supriyatna ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang kawitan wae dongeng enggal jawara leuweung larangan bagean kahiji. Kumaha jejerna ieu carios parsamakna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak tungdung des. Para mitra sadayana wanci tunggang gunung caturkeun kaayaan di lembur nenggeng kabeneran wanci eta teh hade poena langit lenglang semu biru seutik oge taya reueuk meleuk-meuk asa jauh kana pihujaneun. Dina kaayaan keur kitu di jalan katempo aya hiji jajaka anu keur leumpang mapai jalan pupudunan jajalana anu tarahal ku batu anu taringgul eta jajaka teh dina keuretan beungeut nama katara kasepna sok komo lamun kajurung ku pake anu hade mah cacak ieu mah pakaian oge kacida basajana tapi angger katempo kasep sakumaha lumrahna urang kampung zaman harita ukur make baju salontreng hideung calana pangsi oge kalirna hideung sirahna diudeng ku iket batik model barang bang semplak eta jajaka nu katelahna teh Kiwar Salim umurna moal leuwih ti salawe taunan. Kiwar Salim teh sabenerna mah budak pahatulalis pituin urang Ciseuti cicing saimah ukur jeung nini da indung bapana mah geus maraot malah akina oge geus maot leuwih ti beh ditu keneh basa inyana keur umur 3 tahunan keneh cenah. Ari ayeuna Kiwar Salim kacaturkeun lumampah di sisian lembur nenggeng teh
Sabenerna inyana keur kabur ti lemurna. Kiwara Salim bisana ingkah kabur ti lembur Ciseuti teh alatan tas patelak jeung Juragan Karta. Samalah mah lain ukur patelak parearea omong wungkul, tapi Juragan Karta nepi ka rincud sukuna alatan bitisna disabat ku aritna Kiwara Salim. Nya ari palebah dinya nama rek saha pijelmaeunana atuh anu teu ambek. Mun nenjo nu jadi kolot pek disiksa ditampilingan nepi ka kapiuhanana. Ari nu jadi perkarana eta cenah pedah almarhum akina Kiwara Salim anu ngaran Kiwarya. Waktu keur hirup keneh pernah nginjem pare opat sangga ka Juragan Karta. Ari Kiwarya lain teu hayang mayar kana hutang, tapi inyana ngarasa geus cumpon mayar ku pagawean oge. Sabab Kiwarya teh kurut centeng atawa gandekna Juragan Karta. Samalah geus dipatotoskeun yen buruhna Mang Warya teh rek dipotong unggal gajihan saban bulan satauneun, hitung-hitung mayar pare. Dasar ari Jodopati mah taya nu apal panceg 12 bulan atawa sataun sanggeus Kiwarya nginjem pare teh. Kiwarya kaburu dipundut umur ku nu rahayu, dialay nyawa ku nu kawasa. Kiwarya maot. Nyati saprak Kiwarya maot, Juragan Karta keukeuh nanagih hutang ka Majumsi. Pajarkeun teh hutangna Kiwarya aya keneh sesa. Hutangna kudu dibayar teh cenah kari 2 sangga pare deui. Nya dina poe eta pisan Juragan Karta jeung anakna nu ngaran Santanu keur nagih ka imahna. Bari nagihna teh amuk-amukan, sagala digeprek, sagala dibabuk, sagala ditajong, sagala diteunggel ku iteuk hoena Juragan Karta. Ari Santanu salaku anakna Juragan Karta menit telenges pisan kalakuanana. Majumsih kalah disiksa, diulang buukna, malah terus ditampilingan. Barang Juragan Karta keur ngahembatkeun iteuk hoena, kabeneran Kiwara Salim datang. Tas balik ngala cukut jang parab domba. Atuh barang iteuk hoe Juragan Karta rek sahabekeun keuna kana sirah Majumsi. Kiwara Salim rikat nyabetkeun arit anu biasa dipake ngarit jukut teh kana pitis Juragan Karta. Nempo Juragan Karta ngudupung tur terus teu eling, Kiwara Salim gasik ngejat malah tuluy biur kabur. Kiwara Salim atuh pada ngudag ku anak buahna Juragan Karta, tapi Kiwara Salim salamet teu kaudag. Sabab Kiwara Salim lumpatna norobos leuweung, sedengkeun anu ngudag mah ukur mapai-mapai jalan gede. Ki Uwar salaku nenehna War Salim beuki jauh jeung lemburna, ngasruk leuweung nyang srak Tegal, nete gawir nulung kawing mapai akar ngembing jangkar. Nu akhirna beras Kiwara Salim nepi kasisian lembur Nenggeng nu jauh jeung lembur Ciseuti. Emak geus 5 poe aing kabur ninggalkeun lembur teh. Nah kumaha nasib emak ayeuna? Buah-buah disiksa ku anakna Juragan Karta. Mak, mudah-mudahan emak salamet. Aya dina penang tayungan Gusti nu makawasa. Hampura kuring mah ninggalkeun emak. Kitu gerantes hate Kiwara Salim. Harita wanci geus nyedak kaburit, malah sakedeung deui oge bedug magrib.
Jangwar Salim terus cengkat tina diukna. Laju rek lempang nuluykeun lalampahanana. Dina nalika keur kitu hawar-hawar kadenge sada embe ting berele. Eueuh, eta sora embe geuningan. Ngadung harti, aing terek anjog ka hiji lembur ieu teh. Nya lembur naon atunya deukeuteun leuweung ieu. Kitu geurentes hatena Jang Uar alias Jangwar Salim dina waktu harita. Moal naon jeung moal kaudag sugan aing ku si Santanu jeung centeng-centengna Bakarta teh. Sabab lalampahan aing teh geus jauh ninggalkeun lembur Ciseuti. Ieu beuteung karasa lapar. Salila 5 poe ukur karereban ku sampe ata ku cau ata nu aya di leuweung. Aing rek lah-lahan we asup ka ieu lembur sugan we aya nu haateun merek hejo ka aing. Cek geurentes hatena Ki War Salim alias Jang Uar. Para mitra, barang Jang Uar alias Jangwar Salim keur jongjon leumpang mapai jalan. Manehna ngadenge aya sora budak awewe anu ceceritan bari menta tulung. Tulung, lesotkeun, ampun, lesotkeun sia adeuk, lesotkeun. Kitu sora nu kadenge ku Jang Uar harita. Jangwar Salim terus satengah lumpat muruk ka tempat datangna sora anu menta tulung. Palebah landeuh sisi jalan lebakeun lembur nenggeng aya hiji susukan. Di atas susukan teh aya leuwih jeung di sisina aya tempat paragi nyeusehan jeung kukumbahan atawa gegeroh parabotan. Tetela sora awewe nu jejeritan menta tulung teh datangna ti palebah pamandian nu aya di eta leuwih. Sanggeus deukeut ka palebah tampian pamandian, Jang Uar kacida kagetna pacampur ruas. Sabab eta wanoja anu jejeritan teh keur direjengan ku dua lalaki. Anu jadi ruas pisan keur Jang Uar mah sing horeng eta dua lalaki teh taya lian ti anakna Bakarta anu ngaran Santanu jeung centengna anu katelana Ki Dawong teh. Atuh Jangwar Salim jadi bingung. Bingungna teh ari rek nulungan budak awewe tapi maehna sieun katohian ku Ki Santanu jeung Ki Dawong. Apan sasat dirina teh keur jadi buronan udagan eta dua jalma. Jang Uar menang sajongjongan mah ngajanteng bari ngahulang. Mikiran kumaha carana hayang ngabebaskeun eta wanoja anu keur direjengan. Anu rek dikadabah kahormatanana ku Santanu. Dina pikiran Jang Uar kapikiran. Manehna kudu make tergos sangkan dirina teu katohian ku Ki Santanu jeung gandekna Ki Dawong. Heulah aing kudu muka ikat ti maya. Ieu ikat ku aing rek dipake tergos moal kaciri meureun ku si Santanu jeung si Badagul Dawong teh. Mun aing make tergos ieu mah. Kitu cek geurentes hatena Ki War Salim. Atuh ikat gancang dilaan pek dipake tergos anu nutupan beungeutna. Sirah jeung beungeutna dibagudan. Anu kaciri teh ukur 2 panonna we anu gular-giler. Sanggeus pamake tergos jeung ngarasa moal katara ku Ki Santanu jeung Ki Dawong, teu talangke deui Ki War Salim langsung narajang kadua musuhna anu keur ngarajengan hiji wanoja. Hiu cebrot bunudag. Peureup Jangwar Salim ngahakan iga burungna Ki Dawong. Sedengkeun dampal sukuna dipake ngajejek ka kemplongan si Santanu anu keur nangkuban bari ngahompet budak awewe teh. Walah. Ki Dawong ngeuleuweuh. Dampal leungeunna dipake nungkup palebah iga burungna. Alah kurang ajar.
Sasi mangrugna geet jurig alah. Cek Ki Dawong bari angger dua dampal leungeunna dipake nahan iga burungna sabab iga jeung hulu angeunna karasa heneg anu lain lumayan. Sedengkeun Ki Santanu harita anu ngajungkal langsung hudang bari tuluy malikeun awakna nyang hareup ka Warsalim anu keur taki-taki bari masang kuda-kuda. Baksa naon sia teh hayang modar? Ye akan gusia jurig iya sabrut. Pereup Ki Santanu mending ngahiung bangbaraan rek ngahakan careham Jang Warsalim. Tapi Ki Warsalim geus bisa ngabaca kana gerakan Ki Santanu anu ngadadak mere serangan kitu. Jang Warsalim gentak ngagiwarkeun beungeutna dina panarajang pereup Ki Santanu. Kilek plos. Pereup Ki Santanu milepas ngahakan angin. Mang Dawong, bantuan dewe Ki Mang Dawong. Cek Ki Santanu ngagorowok minta bantuan ka gandekna bari hanuhahane. Awas Den, keun kumamang urang warah. Ye si Atador teh urang cacang. Hup, ya. Ki Dawong nyirintil, pereupna tuluy ngaheumbat kana puhut ceuli Ki Uwar. Tapi da Ki Warsalim oge teu kosong-kosong teuing dina ulin maen pok mah. Samemeh pereup buleudna Ki Dawong nepi kana puhut ceulina Ki Uwar. Ki Uwar gasik nyekehkeun sukuna. Bari terus leungeun kencana ngarawel pigeulangan leungeun Ki Dawong. Hiuk lapsat. Leungeun Ki Dawong dibedol sakaligus terus dilesotkeun. Solonton. Ki Dawong nyolontod kabawa ku tanagana sorangan. Teu cukup kitu, waktu Ki Dawong nyolontod ngan cakuk we bujur Ki Dawong dijejek satarikna ku Ki Uwar. Colongjong bro. Ki Dawong labuhna nangkuban beungeutna nyuk seruk kana taneuh anu pacampur jeung kesik. Atuh lenggerak Ki Dawong langsung kapidara. Si Santanu anu masih kene colohok bengong barang nenjo gandek andalanana Namrud teh manehna taki-taki masang kuda-kuda. Nenjo musuhna taki-taki Jang Warsalim oge rengkene masang kuda-kuda. Sarebet. Harita Ki Santanu mesat bedog andalanana, bedog pangwaris ti bapana. Sia kudu dikieu meureun si majurig. Hiat. Cek Ki Santanu kituna teh bari nyamberkeun bedog panjangna kana cangkeng Ki Uwar. Berat. Baju kampret palebah cangkengna Jang Warsalim soeh kasabat ku cengo bedog panjangna Ki Santanu. Lain antepen ieu si Santanu teh kudu diwarah jiga si Dawong jiga nama. Kitu geurentes hate Ki Warsalim. Bener we. Meningan sakiceupan Ki Santanu ujug-ujug ngajengkang ka tukang laju nang karak bengkang. Awakna nindihan awak Ki Dawong. Hiu cekuk des jungkal bro. Lenggerak. Harita Ki Santanu kapidara teu inget di bumi alam. Sing horeng teh waktu Ki Santanu rek nyabetkeun deui bedogna Ki Warsalim terus metakeun jurus kepret miskin. Ti koro Ki Santanu nepi ka semut tutung dikepret ku ramo-ramo leungeunna Ki Uwar. Sanggeus dua musuhna ting jaloprak bari dina kayaan teu eling di bumi alam. Jang Warsalim tuluy nyamperkeun Wanoja anu tadi rek diraponan nu rek dipaksa pirusa. Nilik kana dadeg pangadegna jeung keuretan paroman eta Wanoja. Eta Panoja umurna moal leuwih ti 17 tahunan. Pangawakanana jangkung rada demplu, pakulitana hideung santen.
sedangkan tina rupana mah jajar pasar we. Nyi sok gerah hudang nyi tah geuning anu garelona oge gesing carongkeng ieu sok gugah nyi ceki Uar bari nyodorkeun leungeunna rek muntangan wanoja anu masih kene andeprek diuk hareugeun. Hayu hudang tong andiprak wae kaning tere magrib ieu teh jabaloba reungit ayo ceki Uar deui. Akhirna eta wanoja teh sadar kana kaayaan tuluy hudang bari muntang kana leungeun Ki War Salim. Nuhun Kang, abdi tos disalametkeun. Akhirna eta wanoja teh nganuhunkeun ka Jang Uar. Sawangsul nyi walon Jang Uar bari seuri nyerengeh ditungtungan ku ngahehe. Nyanyi mun engkang nganterkeun ka imah nyai meunang teu nyi? Nya mangga atuh Kang. Syukur we abdi manu aya. Abdi sieun keneh ku dua jalma eta bisi ngudag deui di jalan engke. Temal eta wanoja. Wanohkeun atuh. Ngaran akang teh War Salim ngan sok diuar-uar ku batur mah. Geuningan kunaon kitu Kang? Engkang teh make sok diuar-uar geuning. Neneh alias landian tina War Salim teh Uar. Oh, sugan teh. Nya wanohkeun abdi Mas Wati Kang. Sebat we Wati. Nyalah piraku rek disebut Mas mah da awewe. Akang mah tiasa-tiasa wae. Ceuk Mas Wati bari terus lempang ti heula laju dituturkeun ku War Salim. Nyi eta Said wadah gerohana cing kadikeun urang panggul ku akang. Keun we Kang, da deket di tonggo bebina oge. Keun wae ku Kang Uar beuh. Nyi Wati mah kepat we ti payun sok akang dipengker bari manggul Said. Akhirna Said anu dipake ngawadahan gerohan piring sendok rantang cukil sinduk teh dibikeun ka Jang War Salim. Atuh Jang War Salim nuturkeun ditukangeun Nyi Wati bari panonna sakapeung neuteup kana emplok cendolna imbit Nyi Wati nu demplu. Para mitra kaum dangu, paingan Nyi Mas Wati mawa geroheun menisa Said mentung da geuning di imah kolotna teh keur kuriak keur ngomean imah nu tadina imah bilik ngupuk teh ayeuna keur diwangun jadi imah bilik panggung anu rada gede meusan. Ari ngaran kolot Nyi Mas Wati teh Bisari jeung Mang Sutar, hiji kulawarga anu kawilang basajan. Sanajan kahirupanana ukur hasil tina buburuh di sawah atawa di kebon batur, tapi ariku macakal jeung rik-rik gemi mah maranehna bisa cukup keur dahar jeung make mah. Malah apan ayeuna oge bisa ngaropea imah titinggal ti indung bapana Mang Sutar anu geus taya di kieuna. Di emper imah anu can kakentengan teh harita katempo aya keneh anu keur ting rariung. Aya Mang Atma salaku RT, aya Bah Adung, Kiduyeh, Daswin, Bikonoh Katut Pribumi alias Mang Sutar jeung Bisari. Geuning si Nyai datang, tapi hari eta saha Nyai? Cek Bah Adung langsung nanya ka Nyi Mas Wati. Atuh sararea curing hak
barang Nyi Waswati datang bari dianter ku Jangwar Salim anu manggul gerohan dina Said. Nyi Maswati gancang ngawalon. Ieu teh Kang Uwar alias Kang War Salim. Nya saha teh ya ujang teh nu ti mana? Eta geuningan bisa bareng jeung Nyi Wati bari daek manggulkeun eta Said. Cek Bikono milu tatanya. Nu sejenna mah ukur ting belengep we kaasup Mang Sutar jeung Bisari anu jadi kolotna Nyi Maswati. Atuh pok deui Nyi Maswati nu ngawalon kana pananya Bikono teh. Puguh ieu teh Kang Uwar teh anu geus nyalametkeun abdi. Nyalametkeun kumaha Nyai? Ayeuna mah Mang Sutar anu nanya ka anakna. Abah, tadi teh basa abdi karek anggeus gegero. Terus mandi heula di leuwi. Ari pek teh teu kanyahoan ti mana jolna. Ujug-ujug aya 2 jalma anu rek merga sami rusak ka abdi. Ngan untungna we kaburu datang Kang Uwar nulungan. Malah ayeuna nuduan teh geus ting jaloprak di deketeun jaman pamandian. Duka ting kumaha wati teh mun teu kaburu ditulungan ku Kang Uwar mah Abah. Kitu cek Nyi Maswati. Pupulih ka indung bapana katut kanu araya didinya. Uluh Sujang. Nuhun atuh anak abah geus ditulungan. Manggalinggi Sujang. Ieu colok calik di dieu. Mana cikan nyokot deui opieun. Ieu si Sujang ieu Jang Uwar sina ngaleut heula. Hayu Sujang. Cek Mang Sutar ngahiap ka Jangwar Salim bari tuluy ngacurungkeun Bisari nitah nyokot opieun di jero imah anu karek anggeus tadi. Ki Uwar alias Jangwar Salim kawas nu atoheun di titah diuk bari jeung rek dibere ngopi teh. Inyana laju milu diuk bareng dina amben awi. Bareng ngariung jeung batur. Sanggeus diuk tumaninah tur merna Jang Uwar pok nyarita. Teu kudu repot-repot abah mah. Kajeun kuring mah teu disuguhan opieun oge. Eta we dek menta sangowe sapiring mah. Kuring lapar hampir geus 5 poe teu karereban sangu pisan. Meni waleh Jangwar Salim teh menta kejo ka pribumi. Eueuh, karunya teuing atuh. Ki atuh Sujang. Marek nyokot sangu heula. Tapi keun bae lah eueuh deungeun oge nya. Aya ge lauk asin selar sesa tadi. Sepan paria we nu aya teh. Sambalna mah beak. Coetna oge apan geus dikumbahan ku si Nyai. Cek Bisari bari terus ngojengkang ka jero imah rek nyokot kejo dina boboko jeung lauk asin. Cengek we jeung uyah badag mah. Cek Jang Uwar. Geus waleh deui jiga jalma nu geus loma. Anu ngariung di emper imah Mang Sutar teh ukur ting serengeh bari ting lalieuk silih pelong jeung pada baturna. Mitra kaum dangu Jang Uwar meuni kot kang ngalimed daharna. Sanajan deungeunna ukur lauk asin selar sepan paria anu dicocolkeun kana uyah badag ditambah ku cengek guluntungan. Samalah mah meuni kabeak 2 kedukan daharna oge. Sangu sacangkeng boboko kejo nepi ka totos babasana. Bari dahar teh Jang Uwar meuni ka ngosom-ngosom bahamna. Ngajawab kana satiap pananya ti Kang Atma RT. Ke Jang Uwar, hampura we sanajan bari jeung dahar oge. Mamang salaku 2 kampung di lembur ieu, lembur Nenggeng. Mamang terek tumanya ka Ujang. Cek RT Atma.
kitu nate bari nyekal udud kawung anu can diseungeut. Nanya naon Pak RT? Mangga we rek nanya mah. Walon Jang Uar bari semu ngosom sabab bahamna pinuh ku sangu jeung sepan parian. Ari Jang Uar teh di mana kawin? Urang lembur naon? Jeung kunaon bisa nepi ka dieu bari cenah teu manggi dahar geus me aya kana 5 poena. Tah kitu hampura we mamang teh da kewajiban mamang salaku pamarentah di kampung kudu tatanya. Terus atuh manglah ulah wakananya ayeuna. Nah kunaon kitu Sujang? Waktosna seep. Heuleum. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng Jawara Leuweung Larangan teh urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.